Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta abdi dia Ayu Toloka di kelas 12 IPS 4 dan nyimpankeun monolog anu judulna nganteng yasana tadi muhtadi wilujeng nyaksana. Ih, geus pencengis deui ini tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo. Jerawat ini burung kieu pencet gitu tapi da peurih antep wae tapi da asa ngagokan tapi keke keun we urang ingkeun nepi ka asakna siga cinta kuring keur ngacambah keluar tina kulumudna mudag cahaya nu sumorot tina sacaanceun akang. Nya bener jadi panyari geuning panyari anu cek batur mah beungeut kuring teh nurun ka indung saur bapak mah irung jeung halis kuring teh nyeples bisa karena pangambung jeung kening mama arigado ngalaka ini kuring naon deui nya nu jiga mamah teh nya biwir jeung buuk jiga kembar cenah mah kuring jeung mamah teh tah alabah awal sigana ngalaka bapak pampangna ceples pisan ngagara reblay kumaha saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapak ari bapak bisa deui lamun lain fotokopian ti aki kuring mah tapi da cenah eta oge kuring teh kungsi tepang kabujang ngantunkeun aki kuringna oge ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Maha Suci amin. Eta saha nu kalaluar tina kalangkang beungeut kuring walah aya mama aya bapak aya aki aya enin aya uyun aya bao aya karuhun sadayana dina kulit abdi nya aya walungan cinta anu ngagebat panjang deui panjang pisan ngalewatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam sareng Ibu Hawa terus ka karuhun kan ini aki ka indung bapak terus ngamuara dina diri kuring nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh nya insya Allah kanya akadede aranjeun baris dipiara kuring walungan cinta aranjeun nu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran moal digegeul sareng mugi Gusti Napi ngajaring kana diri abdi tapi ayeuna mah hate kuring keur ngarasa bunga pisan cinta keur mekar dina dada sarua jeung jarawat anu melentung dina yeuh pipi geura kembangan geura buahan eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring teh keun sinang ngalir terus ka anak incu uyut bau terus nepi katurunan kuring atos lenteng wae ti bibir teh jadi isin atur nuhun kasadayana kana perhatusana punten bila aya kakirangan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.